Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil lebat kakuping ya. Suara anak tak acan ayat tos taruang tak acan. Dadah tiris meureun kahujanan. Sakali deui sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak boleh nyarekan atau. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal muallimina wal muaddibina wal murabbiyina wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mana ya nu cinta ka nabi teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil anu paling kusim kuring dipi hormat kersana Bapak Kepala Desa ya. Mana Kepala Desa? Oh, Pak Sekdes. Subhanallahnya, Pak Sekdes nauge meuni kasep. Kira-kira Pak Sekdes kasepan mana jeung mau balik. Oke, anu kusim kuring dipi hormat sadayana jajaran perangkat desa musim kuring tetiasa nyebatan hiji-hiji. Duh, alhamdulillah parantos sumping cai susu musim kuring didoakeun mudah-mudahan kang sing enggal nikahnya. Amin. Atau nu kadua. Oge anu kusim kuring dipi hormat dume di dia katingali kusim kuring ngariung para ahli ilmu unggul ngajajar oge para ulama ngabaris para kiai sareng santri nyampak oge para pemuka agama. Kusim kuring tetiasa jembatan hiji-hiji mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oge wabil khusus anu kusim kuring dipi hormat rencangan sim kuring sapa santren Al Mukarrom Kiai Wawan. Mana tadi teh aya teh? Oh, di tukang. Alhamdulillah ku wasilahna anjeunna sim kuring tiasa silaturahmi ka dusun Ciparahu, desa
Dayeuh Luhur, Kecamatan Dayeuh Luhur. Kuasilahna anjeunna simkuring tiasa silaturahmi ka dieu. Oke sakantenan simkuring yang gakeun salam silaturahmi kolektif. Wabil khusus di keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda, kemudian di PT Santri Niaga Travel Umroh Pondok Pesantren Miftahul Huda Manoja Tasikmalaya. Ditampi silaturahmina kira-kira. Alhamdulillah. Jadi hari Kiai Wawan teh anjeunna kantos sapasantren sakobong sakelas 12 tahun di Miftahul Huda. Bahkan anjeunna ge sok janten guru simkuring, lamun simkuring poho logat eta teh sok naroskeun teh ka anjeunna, sok ngaos teh ka anjeunna. Alhamdulillah. Jadi ilmu nak seueur anjeunna pinter oge pang diogona ku para kiai, wabil khusus ku pangresa Kiai Haji Jaja Abdul Jabbar almarhum. Oge ku para dewan kiai anu sanes. Anjeunna teh pinter teh jadi dipikanya alhamdulillah. Bu, Ibu, memang anjeunna urusan ilmu leuwih pinter teh simkuring. Ngan lamun dibundang banding urusan kasep menang simkuring. Aduh punten Kang Wawan, itu payun teh Kiai Wawan anjeunna sering pulang nganting ka Miftahul Huda, kemudian koordinasi sareng himpunan alumni Miftahul Huda. Anjeunna lapor ka pimpinan umum pesantren Miftahul Huda tempat anjeunna ngaos bahwa di lembur teh bade diselenggarakeun pembangunan Masjid Jami. Waktu sarita Masjid Jami masih keneh taneuh rata. Kemudian ku pihak Miftahul Huda direspon kalayan kabingahan. Terus anjeunna disupport dipasihan doa, bahkan aya ijazah doa khusus sagala. Bade dijajahkeun ka simkuring moal eta doana. Aduh. Ya alhamdulillah direspon ku pihak pimpinan umum. Kemudian saur pimpinan umum kirang langkung kieu meureunna. Ieu masjid ulangan ukur dijadikeun tempat sholat berjamaah. Tapi ieu masjid jadikeun seperti masjidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ieu masjid teh seluruh bidang bisa dilaksanakan di masjid sebagai jalur koordinasi. Urusan pengajian, urusan ilmu agama, urusan sosial, urusan politik, bahkan urusan non baik itu tiasa janten pusat nate di masjid. Kunon pangna di masjid supados kadituna ari masjid mah aya barokah. Kadituna teh jadi sararae. Upami nu berpolitik, politikna jadi saya insya Allah. Upami nu bisnis, bisnisna jadi saya insya. Bahkan urusan naon oge insya Allah kena ku barokahna. Alhamdulillah. Yang termasuk di PT Santri Niaga juk ieu masjid teh supaya makmur, supaya pendudukna, supaya jamaahna lain kan ukur dipakai sholat berjamaah, tapi di dia aya sumber perekonomianana, sumber ibadahna diantawisna PT Santri Niaga Travel Umroh. Jadi saupamina aya nu daftar umroh teh engke aya pemasukan ke masjid duka ting sakumaha. Insya Allah. Kuasa kitu urang doakeun mudah-mudahan Kiai Wawan sareng reng-rengan para pengurus Masjid Jami mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ya. Surat Tairin Sedajang kana materi ayo urang moskeun heula sholawat haji. Mudah-mudahan ku wasilahna ieu urang maca sholawat pada cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saupamina lamun teh matos maca sholawat tuluy urang ku Allah ditunjuk janten calon-calon tamu Allah, calon duyufullah duyufur rahman anu digerok berangkat ke tanah suci Mekah. Tangtos urang sangat bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala.
sadayana supados tiasa ngiringan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulugil marah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak sadaya puji kagungan Allah, rahmat sinareng salam mugia salamina dikocor golontorkeun kanu baris nyafaatan ka urang sadayana buktos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina para sahabat tabiin tabiatur dugikeun ka urang ayeuna salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana nu kumpul ngariung di haflah mubarakah tiasa ngengkeun syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedajan kana materi urang ngadungan heula ka Allah Subhanahu wa taala anu kadua kalina. Bumilitian tawis anu hadir dina wingi ayeuna aya kene bojo anu masih kene sok wantun ngangkrang ngalawan kanu janten carogena aya teu di dieu. Aya teu di dieu. Anu mana kaciri dan tukang ngalawan mah tiung lagi nyarareng sok. Saupamina aya ieu kanya nu jadi salaki diukur nate ku gede jeung leutikna materi nu ditarima. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang tendang. Aya nu kitu di dieu. Anu mana tunjukkeun. Saupamina aya urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mugia istri anu model kitu ku Allah sawuhna ti ieu pangaosan sing dijantenkeun istri anu salehah. Amin. Amina tarik rumasa. Oke supados adil mobil tian tawis anu hadir dina wengi ayeuna aya keneh bapak-bapak anu masih keneh sok wantun sahaok kadua gaplok anu janten bojona. Aduh loba euy. Majikan teh unggal poe dicarekan nepikeun ka begang. Tuh aya nu begang di jero jigana tukang dicarekan ku salakina. Aya nu kitu di dieu. Boga masalah nama di luar, tapi ketika balik ke imah anak jeung pamajikan nu jadi bulan-bulanan nu jadi salaki dicarekan we hayu. Aya nu kitu di dieu. Saupamina aya urang ngadoa ka Allah. Bahkan lain ngan ukur kitu salila rumah tangga puluhan tahun can pernah daekeun ngajar wudu-wudu acan kanu jadi anak jeung bojona. Aya nu kitu di dieu. Aya wae di dieu. Saupamina aya urang nyohonkeun ka Allah, ya Allah saupamina aya suami anu model kieu mudah-mudahan sauhina pangaosan ku Allah sing dirobih janten suami anu saleh. Amin. Suami anu siap ngakirim keluarga kana jalan anu dibikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun urang sholawatan heula nya tambah tiris yang urang ngabuktikeun urang teh cinta ka Nabi. Al-qalbu mutayyab bitohan Nabi. Atuh sing ngeunah backsonanya ya Nabi. Al-qalbu mutayyab bitohan Nabi wal qalbu apal teu pokok kuring keur poho ieu teh karek pernah ngabalkeun tadi
wa shalla wa sallam ala tohan nabi nabinal mukarram nabinal musyarraf tohal arabi tohal arabi sareng sadayana al qalbu ya nabi. Ibu-ibu lah cacalangapan unggul lah tuh. Wassallam wa sallam ala tohan nabi nabinal mukarram nabinal musyarraf tohal arabi tohal arabi Ahmadu hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa Ahmadu hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa lit taqwa da'ana lidarbir raja wal maula agnana bitohan nabi al qalbu ya nabi wa sallam ala tohan nabi nabinal tohal arabi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi dari sebenarnya nama lamun diurangnya lamun maca sholawate lolobana sok nganggo lagam Gus Dur biasana mah ya Rasulullah salamun ya rafi asyani wa ta atfatayyaji ya uhailal jud tuh ngareuna lumpat teh ka Malaysia geus beda deui laguna teh. Di Malaysia mah terkadang sok make lagu cindai ya Rasulullah salamun alai ya rafi asya adfatayyaji ya uhailal judi wal lumpat we ka Cina geus beda deui ieu masuk make lagam Jet Li ya nabi salam alaihi ya rasul salam alaihi ya nabi salam alaihi ya rasul salam. Oh eta mah di Cina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin ibu bapak sadaya. Dina menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu patele-tele, disusul ku minggu anu patunggu-tunggu, dipapang ku bulan anu pinuh ku pangharapan. Sumping tahun anu pauntun-untun, leungit detik datang menit, leungit menit datang jam, leungit jam datang poe. Leungit poe datang minggu, leungit minggu datang bulan, leungit bulan datang tahun, leungit tahun datang lustrum, leungit lustrum datang windu, leungit windu datang dasawarsa, leungit dasawarsa datang abad, leungit abad datang milenium. Nu tadi rikat indit nu ti heula cepat mangkat, nu can datang masih suwung lu hadir manu ayeuna.
Maka dina kesempatan ayeuna urang samikeun heula persepsi sadaacan kana materi bahwa di dieu kieu ayeuna urang sadayana ieu teh hasil tapak damal Allah Subhanahu. Sepakat sadayana? Aya teu anu menang latak huza hubal manap, aya teu anu menang patung takdir urang, aya teu? Teu aya. Urang samikeun heula persepsi di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah Subhanahu. Ieu teh menang Allah teh aya nu teu dihajar, sadayana ge dihajar ku Allah. Di dieu di mana wae urang diuk pasti nyebutna di dieu. Terus gitu. Bahkan lamun dibuka lingkaran anu leuwih lega tuh muka ieu. Dibuka lingkaran anu leuwih lega sakabupaten nyebutna tetep di dieu. Kemudian saprovinsi sa Indonesia bahkan sa alam dunia tetep nyebutna teh di dieu. Naon sababna? Sabab da urang mah urang ditu. Urang ditu teh orang mana? Orang akhirat. Urang ditu ngan ayeuna keur di dieu. Di dieu urang teh tapak damal Allah samikeun heula persepsina sadayana. Sabab percuma diteruskeun lamun persepsi nu ieu can sarua. Di dieu urang teh tapak damal Allah. Kieu keur kumaha bae urang pasti nyebutna keur kieu. Sok tinggal itu ibu-ibu anu keur gagaro. Aya nu keur gagaro bujur tuh katingali. Aya nu keur namunyar. Aya deui nu keur ngarokok. Kan biasa kenging di pareuman dari rokok mah hukumna tafsilnya. Gitu lamun berbicara masalah rokok, rokok teh hukumna upami ninggalkan ormas Islam nu aya di Indonesia hukumna teh saupami nantina 3 ormas besar hukumna eta rupa-rupa. Ieu urang guar salib. Nomor kahiji saur Muhammadiyah. Upami saur Muhammadiyah mah hukum rokok teh haram mutlak. Rek saha bae nu ngarokok hukumna haram eta ceuk saha? Muhammadiyah. Fatwa Muhammadiyah. Kemudian aya deui fatwa Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama mah ngarokok teh hukumna haram keur sababaraha jalma. Nu mana? Ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah umur ngarokok dina fasilitas publik. Contoh ngarokok dina mobil angkot, ngarokok dina mobil elep umpamana. Eta hukumna haram. Di luar eta saur Majelis Ulama hukumna makruh. Aya deui cek pendapat Nahdlatul Ulama. Ari cek pendapat Nahdlatul Ulama mah hukumna bisa jadi 3. Nu mana nu 3 teh? Hiji bisa jadi haram. Lamun kumaha? Lamun begitu ngarok. Kok sok turutan karah teu lamun begitu ngarok. Geus ngarokok tuluy jegoh bat. Geus batuk tuluy ka rumah sakit. Geus ka rumah sakit tuluy mod. Tah lamun kayaan model kitu saur Nahdlatul Ulama bisa jadi haram ngarokokna, mata karuksak karena kesehatan ngakibatkeun kalengitan nyawa. Nomor kedua bisa jadi makruh ngarokok teh saur Nahdlatul Ulama. Lamun kumaha? Lamun begitu ngarok. Sing tari, sing kompak. Lamun begitu ngarok. Tuluy jegoh bat. Ngan ukur batuk hung. Teu ka rumah sakit. Oge henteu mod. Tah eta mah hukumna makruh. Kemudian nomor katilu saur Nahdlatul Ulama hukumna bisa jadi jaiz alias menang lamun begitu ngarok teu matak bat komo ka rumah sakit oge henteu mod. Eta hukumna jaiz menang. Tapi sok sanajan kitu sim kuring ngerek mencari keadilan rek nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu nu aya di dieu jeung ibu-ibu nu aya di jero. Ibu kompak. Resep teh ningali salaki ngarokok. Alah sia. Henteu. Kum si ibu nyarek kanu jadi salaki, Pak tuh ulah ngarokok wae kum si teh. Paling jeung salaki ibu teh ti iraha cenah sia jadi ustadah. Jeung salaki ibu teh nu ngarokok mod. Teu ngarokok oge mod. Ibu osok pas ya gara-gara nyalek rokok. Ulah pas ya.
teu kudu pase rek nyarek mah mangga rek ngingetan mangga tapi teu kudu pase matak lamun salaki hayang ngararokokkeun we antep sina ngararok samodal gitu. Aduh lamun mereka prokop kabeh atuh ah. Hidup rokok lah aing. Ampun. Nah, beun euy deui. Di dieu kieu ayeuna. Nu tadi rikat indit nu ti heula cepat mangkat tu can datang masih subuh nu hadir mah nu ayeuna. Ayeuna urang sadayana nincak dina sasih Maulid, sasih anu dimuliakeun kelahiranana junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang wengi ayeuna selalu dikucuran kucai hujan, mudah-mudahan hujan janten rahmat kanggo urang sadayana, amin. Wih di dieu urang dipasihan ilmu anu manfaat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Resep ningali urang dieu kompak pisannya. Ieu sakieu seueurna masya Allah alhamdulillah. Mau ningali ibu-ibu jigana leuwih loba tibatan bapak-bapak. Di mana ge ibu-ibu masuk kararompak wae nu sok pengajian mingguan eta ge ibu-ibu anu sok pengajian bulanan anu sok arisan anu sok senam anu sok ngaju ka warung tarawe beja ka salaki anu sok ngahutang tapi taramayar aduh ibu-ibu keneh wae nya aya nu kitu di dia. Resep karena rompak matak simkuring apresiasi wabil khusus ke ketua panitia. Mana ketua panitia? Hah? Nu mana? Mana Pak RT mana? Lalu kali ya Pak RT rek diberi hadiah. Nah, sana namanya Pak RT? Oh, Aceng. Oh, Pak Aceng. Pojok masih kena ayah? Ayah. Masih kena ngeri ya? Ngeri. Ngeri ya tuh ngeri ya, naon? Allah, kade. Ieu acara biasa terselenggara berkat kerja keras wabil khusus di ketua panitia sareng reng-rengan sadayana. Kukituna urang berikan tepuk tangan kanggo ketua panitia. Bapak sadayana, pun urang teraskeun. Jadi uih deui kanu tadi. Urang samikeun heula persepsi sadaajan simkuring kana judul materi dina wengi ayeuna. Bahwa di dieu kieu ayeuna ieu teh hasil tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Sepakat sadayana? Lain menang jin, lain menang malaikat, sepakat sadayana. Lain menang setan, sepakat sadayana. Tapi hasil tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ibu bapak sadayana. Ayeuna urang nincak kana materi, tapi sadayana kusimkuring baris disebutkeun heula judulna. Sabab dina ilmu balagoh aya nu disebut bade baraatul istihlal. Dia seueur para ustad, seueur para kiai. Ayatil mutakallimu bi awali kalamihi bima yusiru bimaksudihi. Jadi lamun ku disebutkeun judul, engke insyaallah bakal kagambar naon materi nu baris didugikeun. Judulna nyaeta cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Cinta ka saha? Cinta ka Allah jeung ka Rasul, ka Rasul. Pen simkuring nyongkeun serius heula sadayana ningalina ka payun urang fokuskeun heula urang ngaos heula manusia anu ngaku iman Islam dina ngalaksanakeun ibadah maka motivasina moal leupas dina nu opat perkara nu mana nu opat perkara teh engke insyaallah baris dibahas ka payun. Naon sababna? Sabab nu opat perkara ieu mangrupakeun poin tina materi wengi ayeuna nu baris didugikeun.
ngan nu opat perkara ieu mangrupakeun rangkuman tina ilmu tauhid sareng ilmu tasawuf. Nah tetapi nu opat perkara ieu selalu kapangaruhan ieu sok mangrupakeun hasil atanapi efek tina naon, efek tina tingkatan nafsu nu aya dina dirina. Jadi lempengna motivasi ibadah narek jiga kumaha eta gumantung karena tingkatan nafsu nu aya dina dirina. Diterangkeun dina kitab Qatrul Goes karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar asal Banten. Kadenya pilih pahili aya Syekh Nawawi aya Imam Nawawi, ieu benten sareng beda kurun. Ari Imam Nawawi mah nyaeta ulama besar asal Damaskus negara Suriah, anjeunna merupakan ulama besar. Seueur karya-karyana diantawisna aya kitab Al-Minhaj sarah Sahih Muslim, aya di kitab Arba'in Nawawi atanapi hadis Arba'in, bahkan aya di hiji kitab anu paling terkenal di dunia pasantren nyaeta kitab Riyadus Shalihin, eta sadayana karya Imam Nawawi sareng seueur-seueur di karya anu sanesna. Jenengan aslina Imam Nawawi mah nyaeta Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Nizam An-Nawawi Ad-Damiski. Anjeunna lahir di desa Nawa, kota Damaskus, negara Suriah, tahun 631 Hijriah bertepatan jeung 1233 Masehi. Wafatna tahun 670 Hijriah bertepatan jeung 1277 Masehi. Numutkeun kalender Hijriah yuswa Imam Nawawi 45 tahun. Bayangkeun 45 tahun teh wafat ulama besar, berarti jadi ulama besarna dina umur sabaraha. Urang mah boro-boro boga karya dibere beunghar we saeutik dipake kawin deu. Aya nu kitu di dieu. Teukeun we atuh antepkeun ya. Nah, beun. Aya deui Syekh Nawawi Al-Bantani. Ari Syekh Nawawi Al-Bantani mah ulama besar asal Banten Indonesia anu mendunia, bahkan anjeunna kantos jantet Imam Masjidil Haram di masana. Lain kan ukur gitu, anjeunna oge mangrupakeun guru besar murid-muridna seueur di tiap-tiap negara khususna di Nusantara. Jenengan aslina nyaeta Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari. Anjeunna lahir di desa Tanara, Serang, Banten, Indonesia. Lahirna tahun 1230 Hijriah bertepatan jeung 1813 Masehi. Wafatna di kota Mekah tahun 1314 Hijriah bertepatan jeung 1887 Masehi. Numutkeun kalender Hijriah yuswa Syekh Nawawi Al-Bantani 84 tahun, ulama besar, pupusna di Mekah. Di Mekah nanti di kuburan Ma'la. Insyaallah ke Ibu RW sinareng Pak RT, aduh asa teu nyetel kudu nama Pak RW jeung Ibu Pak RT sareng Ibu. Insyaallah mudah-mudahan ke dina bulan November ketika ranjana ziarah ke Mekah ka tanah suci engke bakal penak jeung pemakaman Ma'la anu jarakna lamun ti Masjidil Haram teh mung 1 kilometer. Di pemakaman Ma'la ieu seueur para ulama Indonesia diantawisna aya Syekh Maimun Zubair guruna Gus Baha, tah eta pupusna di Mekah dimakamkeun di kuburan Ma'la. Bahkan di Ma'la oge aya kuburan anu pangmulia-mulyana di antara awewe salam dunia saha Sayyidah Khadijah Al-Kubra dikuburna di kuburan Ma'la. Mata kesempatan ke Ibu RW ketika ziarah ke tanah suci, ketika ngalaksanakeun haji, ngalaksanakeun umroh, tong hilap engke teh bakal mampir ditunjukkeun ku para pembimbing, yeuh ieu teh makam Ma'la, tah ieu teh kuburan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sugan we atuh keistimewaan anjeunna tamplok ka Ibu RW. Amin.
opat keistimewaan Sayyidah Khadijah itu. Lumana nu opat teh hiji anjeunna ahli ekonomi, ahli dagang dina yuswa 40 tahun dagang semakin maju. Kemudian nomor kedua anjeunna mah teguh pendirian. Cuk mamangna teh gerak kawin atuh Khadijah maneh teh hirup ngajanda wae, aya janda di dieu. Anu mana? Nini ulah ngacung. Saur Sayyidah Khadijah moal kami mah moal kawin kecuali ditikahkeun ku Allah ka sayyidil mursalin, ditikahkeun ku Allah ka khataman nabiyyin, kanu jadi panutup sadaya nabi. Ternyata ketika Nabi ngalamar pada melangkah Sayyidah Khadijah da balen bahwa eta nabi teh calon pi nabi. Akhirna menikah we alhamdulillah. Nomor katilu Sayyidah Khadijah mah bager arias berehan. Henteu koret aya di dieu nu koret. Anu mana? Cik kerek dibuktikan, bahkan di dieu teh keur butuh ayeuna teh di madrasah keur keuangan operasional sareng sanes kanten insyaallah geus sakedap di bade gelar sorban. Ibu hoyong jiga Sayyidah Khadijah teh engke bisa kabuktian tina duit anu diasupkeun kana sorban. Lamun ngasupkeun 2000 berarti saeutik. Sing bager ngarah Sayyidah Khadijah. Matak sim kuring ge lamun wih pangaosannya. So kadang-kadang di pasihan kardus eusina cau. Sim kuring masuk ngobrol kabun bojo mah kadenya sing bager ulah korek. Sok cau ieu nu tina pangajian bagikeun ku mamah tah nu barurukna unggul. Ulah korek. Kemudian nomor keempat keistimewaan Sayyidah Khadijah itu pandai merawat diri. Nabi yuswa 25 tahun, Sayyidah Khadijah yuswa 40 tahun. Ketika jalan bersama katingali serasi, subhanallah. Sehingga serasi we pokoknya mah pantes. Sing coba ayeuna kitu Pak RW Lembang jeung Bu RW serasi teh. Pandai merawat diri. Matak ibu-ibu uih di dieu, uih dina pangaosan ngobrol kanu jadi salaki. Pak hayang jiga Sayyidah Khadijah wayahna pangmeulikeun skincare. Pakai skincare ari indit ka sawah jeung ka kebon. Skincare-na beak deui ku Kesa. Aduh. Mudah-mudahan atuh sadayana sing tiasa zaroh ka Sayyidah Khadijah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wih deh kan tadi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani teh ulama besar asal Banten Indonesia anu mendunia luar biasa. Kira-kira sim kuring bade naros bangga henteu gaduh ulama besar. Bangga gaduh ulama besar henteu. Dan terkadang sok beda jeung barudak ayeuna mah. Terkadang bangga teh ku budaya asing anu asup ka urang. Termasuk dina urusan pakaian we, subhanallah. Sim kuring kadang-kadang sok bingung, pernah naik mobil angkot. Heuh awewe di jero teh awewe hungkul bari jeung pakaianana sarameksi. Begitu red ka kenca katingali bujang. Red ka katuhu katingali susu menineuhneur. Dada mentok. Bari jeung kelekna teh muka, ceuk sim kuring kunaon ieu awewe ngengelek hayam hideung ternyata bulu kelekna gomplok. Begitu red kahareup make rok mini kan bingung rek ditinggali geus buku haram teu ditinggali barang alus. Sok bayangkeun akhirna kan tungkul we nepikeun ka turun, nepikeun ka nabrak ka tukang cendol. Eta mah dongengnya ari kana dongeng ulah percaya teuing. Sebab dongeng mah 30% bohong, 70% teu tak kitu. 30% bohong, 70% waduh udah mulai percaya tadi. Beda jeung barudak santri, masya Allah. Padahal lamun kusim kuring di emutannya, bu, ayeuna geulis sote seksi sote make baraju anu pararono dan ge mah suatu saat bakal mararawat, betul henteu? Nu tadina kulit
kenceng kema bakal jadi keriput leres gitu. Buuk anu tadina hideung bakal jadi bonas. Kuntu nu tadina beres jabak kuat. Kema bakal loba nu unger huntu teh. Cacak-cacak ngadahar cilok, gunyal genyel cilok keluar huntu kateleg. Aya nu kitu di dia. Eta teh geus kolot eta teh. Baheula manehna susu teh aduh Masya Allah kan ari geus kolot mangamai kadang-kadang bisa disampaikan kana tak-tak. Aduh. So eta teh alamat geus kolot sunatilah kadituna matak aya nadomanana nadoman maot buuk hideung jadi sing kompak sadayana buuk hideung jadi panon oge kurang waos teu kuat kanu parabot salaki kurang. Eta mah keur nu rumasa eta mah. Eta teh alamat min alamati maut eta teh. Bereh mah wah. Tapi beda jeung barudak santri ibu bapak subhanallah barudak santri mah meuni bararuni. Barudak zaman ayeuna geus leungit rasa erana. Lamun marake calana pa pondok-pondok makena para wanda lolobana nongkrong di sisi jalana bari nemongkeun ping-pingna da make kolor akina. Beda jeung barudak santri sakabeh awakna buni nemongkeun ora teu wani sanajan geus nini nemongkeun ora teu wani sanajan geus aya santri di dia aya santri di dia tepuk tangannya lah para santri. Budak kuring oke jadi santri mus-mus buduk we jeung buduk jeung sim kuring hari buduk mah gampang lah tinggal ubaran mandi sing bersih betul ubaran gege cager boga budak masantren buduk wae ubaran gege cager ya tinggal diprakyain waya dipayun di dieu cuk saha baruduk ya prakyai ayeuna luhung ku ilmu jembar ku pangabisa ilmuna luhur ilmuna loba ayeuna sote katingali laluis jiga kieu nya karasep da baheula nama anger eta teh ladang masantren urang ladang bodog ngahina eta ka kiai aduh ampun teh ieu pajarkeun teh ladang bodog Kang Wawan ladang bodog ladang masantren ladang masantren bodog mah asal diubaran insyaallah cag itu kudu riweuh. Pun. Ini kan tadi. Diterangkan dina kitab Qatrul Gois karya Syekh Nawawi Al-Bantani ulama besar asal Banten. Saur Syekh Nawawi an-nafsu sab'u maratib bahwa nafsu teh kabagi jadi 7 tingkatan. Nu mana 7 tingkatan teh urutan kahiji nyaeta tingkatan nafsu anu paling handap nafsu amarah. Hal ieu didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an surah Yusuf ayat 54 53 upami telepat. Surah Allah kumaha wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Eta teh surah Yusuf eta teh
ngisahkeun Siti Zulaikha anu tergila-gila ka Nabi Yusuf ku ketampanan Nabi Yusuf. Tapi lamun dibundang banding ketampanan Nabi Yusuf sareng Kangjeng Nabi teu aya sabarahana. Kangjeng Nabi mah memandang oge teu kuat, serap. Berarti leuwih kasep tibatan Nabi Yusuf. Cacak-cacak Nabi Yusuf, Siti Zulaikha petinggi di kota Mesir, anjeunna kagegeloan ku Nabi Yusuf, nebikeun ka syahwatna keluar. Tapi ku Nabi Yusuf tetap ditolak, digabruk usaha ku Siti Zulaikha, tapi tetap Nabi Yusuf kuat. Kemudian ku Nabi Yusuf ditolak. Tuluy cek Nabi Yusuf tewama ubari nafsi lempeng nama kieu ye kami oge jalma biasa moal lepas tina kasalahan. Sur Nabi Yusuf inna nafsala ammaratum bisu, da saestuna nafsu matak ngajurung kana kagorengan. Matak nafsu anu ngajurung kana kagorengan dingaranan we nafsu amarah. Matak nafsu amarah madu paman di keluarga mus-mus menjadi pamajikan tadi dicarekan kudu jadi salaki dicarekan we terus isuk-isuk dicarekan pabeberak sing tarik karah kadengen busa laki paso sore peting KS peting mah geura aku dicarekan wae digegepan malahan mah. Ciri salaki anu keur cicing dina nafsu amarah. Ciri nu jadi pamajikan lamun cicing dina nafsu amarah berarti terus we ngalawan kanu jadi salakina. Di babatahan ngalawan, di omongan, dibere duit, wah boro-boro. Seuri dibere duit mah hehe. Seuri dibere duit mah. Hari ibu cewek matre lain bu. Jawab buku ibu teh, memang uang bukan segala-galanya, tapi hari ini segalanya memakai uang. Setuju? Betul ibu? Memang uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan, tapi lamun lu jadi salah kita boga duit, lu jadi pamajikan serasa mau mati. Sok salah kita boga duit mah ngahep-hep gue. Boro-boro daek nawaran kopi, boro-boro daek jika Bu RW tadi nawaran malam Jumat. Malahan mah di jalanan lagi pakai lepis, tapi kan nggak pakai bubur lagi dua, digembok. Lamun salah kita boga do, enggak bisa ngompol. Bo, mata lamun cicing dina nafsu amaroh ieu bakal cilaka. Ngajurung karena nafsu badan anu mata ketempuhan eta saur para sepuh kapungkur. Kuasa kitu sing bisa ngabedakeun lamun saupamina kusim kuring tos diterangkeun nu tujuanana sing bisa ngabedakeun kira-kira urang teh cicing dina nafsu anu mana sehingga engke bakal ngajadikeun efek karena motivasi ibadah urang rek jadi kumaha gumantung engke karena tingkatan nafsu nu aya di diri urang. Hiji ta nafsu amarah. Urang geredegeun nomor kadua tingkatan anu kadua ieu mah leuwih alus tibatan nafsu amarah nyaeta nafsu lawamah. Nafsu naon cenah? Lawamah. Ari nafsu lawamah mah ibu geus apa bahwa eta teh goreng patut tapi isukna kop deui ngalaksanakeun. Geus apa bahwa ngalawan kanu jadi salaki teh goreng patut isukna ngalawan deui geus apa nyarekan wae ka pamajikan teh eta goreng patut isukna pamajikan teh dicarekan deui jadi selalu penuh penyesalan lawamah. Kemudian tingkatan anu nomor katilu urang geredegeun nyaeta aya deui tingkatan nu katilu teh nafsu mulhimah. Ari nafsu mulhimah mah geus apa bahwa eta teh alus tapi rek ngalaksanakeun berat. Geus apal dina salat teh aya kaalusan tapi rek ngalaksanakeun subuh-subuh oge jarang pun aya nu kitu di dieu. Padahal di masjid teh geus adzan aya Allah shalah
pamajikan ngahudangkeun kanu jadi salaki pak geragu gah atuh parantosu dijawab kudu jadi salaki bari malika belah aya nu kitu di dieu teh geus apal bahwa salat teh aya kahadian rek ngaraksanakeun berat berarti eta cicingna dina nafsu mulhimah padahal di masjid teh geus adan geus deukeut kana qomat Allahu Akbar terus begitu beres qomat salaki can hudang ken banjur atau ulah dibanjur ke sopannya aya carana lamun salaki teu daek hudang ibu indit ka WC indit ka jamban ngala wudu ti heula geus kitu sampeurkeun dinu jadi salaki tingali lamun kerek kene ngaguheur kene kari cokot sajadah amparkeun tuluy maca doana innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti salaki ibu modar eta mudah-mudah berarti teh cicing dina mulhimah geus apal aya kahadean geus apal bahwa ngaji teh hukumna wajib geus apal bahwa masantrenkeun budak teh aya kealusan tapi lek ngaraksanakeun berat aya di dieu kitu bu gogoda ngamasantrenkeun budak nyakolakeun budak ageng ka bina-bina subhanallah pokona mah baik urusan ekonomi baik urusan baik perkara gogoda nyakolakeun budak masantrenkeun budak eta ageng ka bina-bina maka urang kudu singkiat mental sabar sadar tahan kesulitan hiji naon cenah bieu sabar nomor kedua sadar nomor katilu tahan kesulitan lamun tadi pasantrenkeun terus rek kumaha budak urang bu ibu resep teh lamun gaduh putra ieu pinter ngajina begitu urang geus kolot karalak urang teh geus dina lak-lakan nyawa ternyata putra urang sumping di pasantren datang di sakola geus kitu mangmacakeun doa ka urang mah sing enggal damang can cager keneh wae atuh budak teh nyokot wudu ngadoa sorangan Gusti saupamina kauninga ieu pun biang teh pisehatkeun mugi sing sehat damangkeun ku Gusti tapi saupamina kauninga ku Gusti ieu murang kalih ieu pun biang teh pimaoteun mugi husnul khotimah bawa Al-Quran buka Yasin berelet tuluy maca Yasin dikhususkeun keur nu jadi indung geus karalak nu jadi indung nyawa geus dina lak-lakan bungah teu kira-kira boga anakan kitu lain ieu mah sabalikna begitu keur kekaralakan nu datang teh lain di pasantren tapi bari mabok mana langit mana anu mabok teh kan sok salat ditingalian di jalan manggih pisang ieu ceuk aing pisang tapi tai tapi pisang beuki deugeut tuluy dicokot gep ceuk aing tai goblok nu ge nu keur mabok ngaranna oge nah deui kan tadi jadi geus apal bahwa eta teh alus tapi lek ngaraksanakeun berat eta berarti nafsu mulhimah bapak jeung ibu keur cicing tingkatan nafsuna berarti dina mulhimah nomor kaopat tingkatan nafsu teh aya di nafsu mutmainnah ari nafsu mutmainnah mah ieu mah nafsu anu geus tenang matak dauhan Allah nage ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa yang tenang cek Allah teh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sok anjeun balik ka ditu ka pangeran anjeun kalwan ridho bari diridoan subhanallah fadkhuli fi ibadi asup anjeun ka golongan-golongan hamba kami wadkhuli jannati sok asup ka surga nafsu mutmainnah mah di dunia keneh bisa ngarasakeun nikmatna surga komodeung di akhirat alhamdulillah
nu kumaha nafsu mutmainnah teh anu ridho ku sagala rupa pas-pasan ridho. Nu jadi salaki ridho kanu jadi pamajikan anak, nu jadi pamajikan ridho kanu jadi salakina. Ibu teh sing ridho lamun teh mah penghasilan, bapak sing ridho lamun teh mah kalakuan nu jadi pamajikan pas-pasan sing ridho. Bapak sing ridho lamun teh mah nu jadi pamajikan akhlakna pas-pasan. Bapak oge sing ridho lamun teh mah beungeut pamajikan nya kitu oge nu jadi pamajikan sing ridho kanu jadi salaki lamun penghasilan nu jadi salaki pas-pasan. Sok kompakeun gara sararea ibu sing ridho kanu jadi salaki lamun teh mah penghasilan salaki. Ibu oge sing ridho lamun teh mah perhatian nu jadi salaki. Ibu oge sing ridho lamun teh mah keur sare bareng duaan tanaga nu jadi salaki. Sing ridho we. Jadi mutmainnah mah tenang hadana teh. Sakinuna tahta majaril aqdar, ngarasa tentrem dina deretan takdir di Allah Subhanahu wa taala. Teu aya goreng, teu aya alus, keur mutmainnah mah kabeh ge sarua akur rata eta mutmainnah. Gebret hujan turun cek tukang es teh duh Gusti bari ceurik aing mah geus hujan deui jaba es menang nyokot ti batur. Hujan jaba gede ngagebret akhirna esna teu payu. Tapi cek tukang baso begitu gebret hujan turun alhamdulillah Gusti. Baso jadi payu loba nu meuli da tariris ari baso mah ngeunah hadeut. Sepintas mah jika Allah teh teu adil, kunaon tukang baso dibere bunga, kunaon tukang es dibere sedih. Padahal nu matak bunga jeung nu matak sedih mah eta gumantung kana kacamata penilaian diri. Padahal Allah nurunkeun hujan teh netral. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Supaya jadi rizki keur anjeun sarayan. Tatangkalan jara radinya alhamdulillah eta ku hujan. Tapi kunaon tukang es nyeri hate, kunaon tukang baso bunga sabab terlalu loba kahai. Sakali deui loba teuing kahai. Matak semakin banyak keinginan akan semakin kecewa. So kada dia mutannya kunaon ieu nu jadi pamajikan teh buat baeud wae kanu jadi salaki. Heuh mos-mos baeud isuk-isuk baeud pabeubeurang pasosore pabeuting baeud terus penting oge lebihkeun ka bisa hees oge. Kunaon pamajikan aing ieu baeud wae kuduna mah nu jadi salaki teh sing peka. Begitu ditingali bedakna geus beak, oh di bedakna teh sok make tarigu. Jadi lamun pamajikan baeud nu jadi salaki sing peka. Istri itu ingin dimengerti, betul? Wanita itu bukan untuk diinjak-injak karena dia tidak terbuat dari kaki. Bukan pula untuk ditinggikan karena dia tidak terbuat dari kepala. Tapi wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Artinya wanita untuk disayang. Setuju enggak? Tuh, biasa diwakilan. Biasa diwakilan. Bu. Jadi nomor kabupaten nafsunan cenah mutmainnah, tenang eta mah nafsu. Subhanallah. Ridho karena deretan takdir di Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu teu ridho. Hiji waktu aya ngadongeng ya simkuring. Aya ibu-ibu anu berangkat ke terminal bade naik bis jam 7 kudu geus aya di terminal, ternyata terlambat 5 menit.
akhirnya mobil bus nanti kaburu berangkat. Ibu-ibu eta teh ceurik balik deui. Wah, ceurik beakar. Aing macam gara-gara ojek nyalahkeun ka saha? Nyalahkeun ka ojek. Maneh cenah gara-garana telat jadi we cenah. Wah, pokona menjadi hate beakar. Tekung silila 5 jam kemudian aya berita di TV One, ternyata mobil bus cilaka di jalan tol asup ka jurang. Tuluy ceuk manehna anu teu jadi naik, alhamdulillah. Har itu hari ece edan teu. Onggo tadi ceurik sedih, onggo ayeuna alhamdulillah. Laras gitu. Sing ridho kana takdir aya hiji hal anu ku Allah terkadang disumputkeun jadi rahasia, jadi hikmah. Engke hikmahna bakal ka Allah. Nyalon kepala desa terjadikeun aya nu kitu di dia. Nu mana? Keun bae aya hikmahna. Engke ge bakal kepanggih hikmah. Kemudian ieu Kiai Wawan tos mukim di dia kirang langkung 15 tahun tapi can pernah ke haji jeung umroh. Keun aya hikmahna, ternyata ayeuna aya santri niaga datang ka dieu. Alhamdulillah. Sasih November anjeunna angkat umroh pidu ana ti sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, deui nomor kaopat mutmainnah. Nomor kalima nafsu rodiyah. Ai nafsu rodiyah mah nyaeta geus leuwih naik level tina mutmainnah. Sagala rupa jenis pasunatan, rek pasunatan anu sifatna ritual, rek pasunatan anu sifatna sosial, kabeh dilakonan ku nafsu radiyah. Ieu mah tos wali abdal. Saupamina ibu jeung bapak hoyong janten wali gampil. Mantawala taatuhu, terase taat ka Allah. Pasunatan ulah aya anu kalangkung. Duha ulah kaliwat. Tahajud ulah ngelut. Maca Quran terus-terusan. Pokoknya mah wiridan kabeh amaliyah pasunatan itu ulah aya nu kaliwat jadi waliullah insyaallah. Nomor kagenep aya deui ieu mah leuwih luhur deui tingkatanana nyaeta nafsu mardiyah. Ari nafsu mardiyah mah lamun tinggalin pasunatan teh ngarasa dosa. Bahkan tong borok itu aya hiji tangkal cengek leutik keneh can buahan tuluy katincak nu boga nafsu mardiyah mah ngeclakeun cai mana. Duh Gusti ieu tangkal katincak ku abdi can waktuna buahan can waktuna dirabut ayeuna geus bae. Subhanallah. Eta mah tos wah eta mah wali kutub. Kemudian nu terakhir nafsu teh aya di nafsu kamilah. Nafsu kamilah mah nafsu anu sampurna. Ieu mah nafsuna para nabi jeung para rasul, termasuk nafsuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuh nafsu anu sampurna mah nafsu Kangjeng Nabi. Eta mah dipaledog ku Yahudi ge ceuri we. Bahkan aya musyafir orang Yahudi cacak-cacak orang Nasrani lain agama Islam sok dihuapan gua anjeunna tiap isuk-isuk dibere roti nubikeun ka orang Nasrani na kangen ieu teh saha jaba lolong gitunya ieu teh saha nu mere we dahareun ka kami teh pas hiji waktu ka kuping aya nu maot har geuningan nu sok mere roti ka kami teh geus maot. Padahal hiji waktu mah Abu Bakar datang ke ngawakilan Kangjeng Nabi. Tuluy eta musafir teh dibere roti deui. Saha cenah anjeun ieu mah lain anu biasa. Anjeun meuni kasar, nu biasa meuni leuleus, lemah lembut cenah mikeun oge penuh dengan kasih sayang. Leungiteun subhanallah. Eta mah nafsu kamilah moal kaudat ke tingkat harurat. Hadirin ibu bapak sadayana. Wih ini kan tadi. Jadi adun jalma nu ngalaksanakeun ibadah di alam dunia nu ngaku iman Islam, motivasi ibadahna teh moal lepas tina opat perkara. Tah ieu urang bahas hiji-hiji. Nu mana nu opat perkara teh hiji bisa babil ikroh kapak
kapaksa naon cenah kapaksa. Nomor kedua li annaka bihajati ilaiha kabutuh naon cenah. Nomor katilu li annahu ilzami kakuduan. Nomor kaopat bisa babi hubbihi lillahi wa rasuli usabab kacinta. Sedajan dibahas hiji urang asupkeun heula kana alam bawah sadar urang. Hiji kapaksa, dua kabutuh, tilu kakuduan, opat kacinta mangga sarang. Soraan sakali deui bareng hiji bener tilu kakuduan opat awewe hungkul lalaki cicing hiji ayo ngiluan atuh ngaku awewe mah wan opat kacinta awewe cicing lalaki hungkul hiji bener anu menang na grup lalaki tepuk tangan heula ke grup lalaki geuleuh sora awewe ngahep-hep we kieu culak cileuk aya laleur capluk aya sakali deui lah anu panggopakna diberi hadiah-hadiah siap cik ayeuna urang adukeun lalaki jeung awewe heula hiji Kiai Wabat juri nanya dua kabutuh singgenaheun atuh ieu teh karuksak hak cipta eta hiji kabutuh tilu cing lalaki hungkul bener bener nu meunangna lalaki deui keprok ke lalaki lah awewe mah dihandap wae cing atuh sakali-kali variasi mana teh di luhur atuh ijah sekali-kali teh dihandap we aduh ampun aduh hadiah cenah dieu teh hadiahna rek nu aya di panggung heula ieu mah karunya nu aya di panggung anu sok ngajar madrasah diniyah aya di dieu anu mana oh kan dia kang ada gelar di dia ya iya tukang ngajar lah tukang ngawuruk madrasah diniyah doh masya Allah budak-budak urang lebihkeun ka para rinter ngarti karena ilmu agama bisa maca Quran ieu teh berkat diwurukan ketika anak urang sukses maka urang jadi salamet tina siksa neraka da kewajiban ngurus budak teh sararesna mah kewajiban nu jadi indung bang ngan dititipkeun ka ajeng indung bapana masih sibuk kasau, sibuk kakep, sibuk penganggur aya anu kitu
Karena di sim kuring banyak, so kadang-kadang ayah barudak teh ujug-ujug rarantul we Pak Ustad di masjid teh, cek sim kuring teh itu budak saha, ujug-ujug ayah. Pas hiji waktu, nu jadi indung bapak nanti telepon Pak Ustad cenah ayah putra abi teh saha, Joni cenah. Kumaha gitu, nyebatkeun bade ka madrasah, teu aya. Har cenah aku ngaos di dinya, iraha daftarna ka dieu teh. Teu pernah daftar, ari nu daftar mah kena diperhatikeun. Ari nu teu pernah daftar pada bingung, rek dicarek kumaha, rek diwurukan kumaha dan teu daftar. Laras kitu Pak Ustad. Kusim kuring dicontohan geura aya hiji. Mumpung aya barangkali ka dieu bageun sakadap ka dieu. Ka dieu ngiring ka dieu. Ka dieu. Atau itu nu pengker tuh. Ka dia saurang moal nanam ka dia hadiahan ka dia. Ka dia Hayu ka dia hayu. Hah? Sok nu mana tanu ya. Ka dia. Ka dia. Kita berikan tepuk tangan yang terbudak terang sedaya ya. Ayo naik. Hadirin ibu bapak sadayana, ieu ngajak kusim kuring. Terkadang lamun dama keur ngaos karik-karik aya nusuk tukang ngawuruk kusim kuring hal ieu sok dipraktekkeun wae. Naon margina margi ieu penting pendidikan kanggo urang sadayana. Lamun urang teu ngarti kana hal ieu, urang nu jadi indung bapa engke jadi suul adab. Lamun suul adab, anak nu dibere ilmuna engke jadi kurang manfaat. Naudzubillah min dalik tu naudzubillah. Kusim kuring bade dijelaskeun heula. Kelanya Pak Ustad saajana bere hadiah, urang pake contoh heula. Kusim kuring bade dicontohan cara nitipkeun budak ka pasantren atanapi ka madrasah diniyah. Kumaha carana tah model kieu. Ayeuna Pak Ustad berperan jadi pak kiaina, mangga calik di dieu. Sok beli pesakantenan bade ceramah mangga. Nah, sim kuring berperan jadi bapakna nyanak putra. Trok assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai, abdi teh sumping ka dieu nyanak murang kali. Ayeuna teh yuswana SD nembe kelas 1. Hoyong lebet ka madrasah diniyah. Hoyong dipangdidikeun, dipangmurukeun ilmu agama. Hoyong sing ngartieun kana huruf hijaiyah. Hoyong sing ngartieun kana doa-doa, doa makan, doa rek sarejeung sajabana. Pokoknya mah hoyong pangdidikeun abdi terang, kebun kerjaan. Abdi terang bahwa kewajiban ngajar ngadidik nu jadi anak teh, kewajiban nu jadi indung bapana. Tapi lamun sim kuring ayeuna fokus ngajar, berenang sim kuring jadi henteu ka kebon, jadi henteu ka sawah, nu pada akhirna sarerea jadi teu bisa dahar. Kuha sakitu sim kuring bade nitipkeun wae ka pangarsa. Hoyong dipangdidikeun. Geus kitu tuluy ku kiaina dijawab. Kumaha ngajawabna? Ngajawabna ku sim kuring. Ayeuna akang ka dieu deui jadi orang tua deui. Aduh, baru geus dibere mik cenah aing. Dijawab ku kiaina teh ku ustadna teh, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Geningan aya tamu wali santri nyanak murang kali, alhamdulillah. Kakuping tadi kusim kuring bade nitipkeun murang kali. Da sim kuring mah nya ge masantren tapi teu tiasa ari ngaos mah nya ari sakalian alif-alif wae mah jeung talaran kitu-kitu bae mangga nu aya mah insyaallah kusim kuring bade diketrukeun. Cek saha eta? Cek sim kuring eta mah ieu. Nah, insyaallah mung hapunten saupamina engke sim kuring aya didikan khusus lamun teh mah nyepret ka murang kali, lamun teh mah nyidrek bari lalaunan ka murang kali, mat
nu jadi ibu ramana ulah nepikeun ka ambek kasim kuring da eta mah lain dasar ambek tapi dasar didikan kedisiplinan supaya ieu murang kalih teh soson-soson dina ngaosna. Tah geus kitu tuluy orang tua teh ijab kabul. Nah carana kumaha? Nah akang jadi kiai di ka dieu dicalik di didinya. Kumaha we ngagawean jelema. Atur nuhun Pak Kiai, aduh parantos ditampi mangga atuh hari kitu masih kuring nyangakeun ieu murang kalih diuseur ti luhur sausap rambut teu hilap oge kutu jeung ketombena dihandap sausap dampal roromeunana kabeh mangga rek disangakeun ka saha ka Pak Ustad mangga pangdidikeun putra simkuring geus kitu ijab kabul. Geus beres ijab kabul bikeun datana, geus bikeun datana tuluy urang teh pamitan. Kan ketika rek pamit tuluy urang ngodok heula ngodok naon cenah? Ngodok saku. Tuluy nyokot naon? Nyokot amplop atau nyokot duit? Duit tapi di amplop. Heueuh da ajangan ge sarua lain buyur atuh. Masuk gitu di dieu teh. Tara bener gede. Nah, nyokot kusiwal di dia teh nyokot duit, nyokot amplop, duit di amplopan. Teu kudu gede-gede mereka ustad mah 10 juta. Teu kudu gede-gede sakamampuan urang. Urang mampuna mere sabaraha mah. Dari ustad mah ridho ngawurukan laras gitu Pak Ustad. Ustad nu hayang dibayar berarti eta ustad anu goreng patut. Tapi aya nu leuwih goreng patut nu nitipkeun budak ka ustad tapi teu gablegin tengkin. Lamun rek keprok-keprok kabeh atuh. Aing ulah saparo-saparo. Ikhlas Pak Ustad mah insyaallah. Mohon atuh Pak Ustad hatur nuhun ari kitu mah. Sim kuring ieu aya saalit ieu teh amplop. Asok kitu tara. Nitip mangga anggap we aya amplopan ieu teh. Udah eueuh teu bawa duit di dia mah. Gitu. Nah, kita tepuk tangan lah kanggo Pak Ustad sareng urang kali. Nu duaan ieu supados adil nya upami tadi tos gadungan, tos gaduh tabungan 3 juta. Nu duaan ieu ge tabungan 3 juta kanggo umroh. Selama lah tuh. Nah, Ustad. Mangga sok teh. Pak Wawan gede satu. Ya harus nadi rasikeun teras gabeutkeun kana tabungan. Alhamdulillah. Hadirin ibu bapak sadaya. Ini kan tadi jadi atuh motivasi ibadah teh moal lepas tina opat perkara hiji kapaksa. Level ibadah anu karena kapaksa maka bakal pinuh ku rasa capek hati, capek raga. Tapi mimiti nama kapaksa heula asalkan terus ku urang dilaksanakeun hiji perkara anu dipigawe leuwih bisa kali dilakilan bakal menjadi biasa, geus biasa bakal jadi sifat, geus jadi sifat bakal jadi watak, geus jadi watak bakal jadi pribadi. Seperti gen budak sekolah, budak masantren asal nama embung terus we dibiasakeun akhirna jadi santri anu mulang tarima ka indung bapana alhamdulillah dibiasakeun. Kan aya deui golongan anu geus kolot, golongan anu geus kolot ibadah masih keneh cicing dina level kapaksa berarti ieu kudu geuwat-geuwat ditinggalkeun, kudu geuwat-geuwat ditingkat. Rugi ibadah anu kapaksa. Jika ibu keur malam Jumat kapaksa ngalayanan nu jadi salaki cicing we jiga gebog. Salaki mah geus abrag-abragahan jiga naon. Kala cenah ngomongkeun naon eta teh teuing ieu mah 17 tahun kagigir. Kapaksa. Nyuguhan kopi karena kapaksa moal ngeunah katarima kudu jadi salaki laras gitu Pak. Laras gitu. Tapi lamun
kapaksa terus-terusan ku urang dilakonan engke teh bakal ningkat tina kapaksa teh naik level jadi level kabutuh. Umacana level kabutuh aya kasayan dina level kabutuh ge. Jika karyawan nu digawe di hiji pabrik daek digawe tapi digaji, daek salat duha tapi hayang dibere duit ku Allah, daek salat tahajud tapi hayang dibere derajat ku Allah, daek wiridan tapi hayang dibere kamaripatan ku Allah, hayang dibere amrun khariqun lil adah, hayang dibere kelebihan, hayang dibere sesuatu anu matak bisa ngabedah kana adat. Sakitu ge aya kasayan lumayan alhamdulillah. Ngan lamun ibadah karena kakudua, lamun ibadah karena kebutuhan, selamanya kita akan selalu pamrih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang teh makhluk hamba, rek naon dipamrihkeun ka urang teu aya kapantesan saalit-alit oge. Beres gitu. Lamun pamrih keneh ibadah, teruskeun ulah eureun, engke bakal ningkat sorangan. Kana naon? Ningkat kana level anu katilu nyaeta kakuduan karena kewajiban. Daek soteh salat karena pedah kudu ngalaksanakeun salat, daek pedah zakat pedah zakat teh kudu, daek soteh puasa pedah puasa teh wajib, daek soteh munggah haji jeung umroh pedah hukumna wajib. Kan lamun urang cicing dina level ieu, ibu bapak ieu penting ya disimak. Lamun urang terus-terusan cicing dina level kewajiban kakuduan, maka urang terkadang ngalaksanakeun teh ngan ukur bebas kewajiban hungkul. Teu nilik kana kahusuanana, betul gitu. Kan teu saeutik anu keur salat, Allahu Akbar. Kan hiji waktu mah nah duit teh aing tinggal 7.000 dina loket. Allahu Akbar tuluy ruku. Aing kan diinjeum ku si kokom. Aya kokom di dieu. Allahu Akbar di sujud. Kan geus dibayar ketang kamari. Begitu beres salam, har duit tekan ku aing dipake meuli baso. Beres salat teh kalah inget segala rupa. Eta salat anu urang cicing dina level kakuduan. Kan ukur bebas kewajiban. Ting rek ditarima ting teu salat mah. Matak saupamina aya nu masih keneh cicing dina level kakuduan, nu masih keneh cicing dina level kewajiban, terus lakukeun engke bakal ningkat kana level anu pangluhurna nyaeta level cinta daek ngalaksanakeun ibadah teh bisababi hubbihi lillahi wa rasulih, kusabab cinta ka Allah jeung ka Rasulullah. Subhanallah. Jalma geus cinta mah tong waka ka Allah ka papada ge. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji teu karasa capek sabab teu tulus indit. Hujan angin dordar taya tempat keur sanajan awak rang teu paduli kajen. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu di rek ngalongok anu ngora. Apal teh lagu eta? Eleh ku ajengan atuh. Jauh di juk-juk anggang di teang. Eta cinta ka jelema. Masya Allah. Matak ulah aneh saur Abu Yazid antuhibba kullaka alal mahbub hatta la yabqa minka syai'un. Ketika geus cinta ka seseorang saur Abu Yazid, maka antuhibba kullaka segalanya akan dipersembahkan kepada yang dicintainya, bahkan tidak ada yang tersisa. Kabeh ge keur aa. Ditanya ku salakina teh nu anyar kawin anyar pangantena, neng ari eta rambut kanggo sa kanggo aa, neng ari eta tak kanggo sa nya kanggo aa, neng ari eta dada kanggo sa kanggo aa, neng ari eta hajar aswad kanggo sa kanggo aa sadayana. Subhanallah. Bahkan kata-kata puitis ge sok kalaluar keur jatuh cinta mah. Neng
Neng tahu nggak apa bedanya Neng dengan dasi? Enggak, kalau dasi diikat di leher, kalau Neng diikat di hatiku. Kosong kayak tuh gitu. Keri cinta. Pak Kadu sosok gitu kan? Tuh, kadang bisa ya jomblo di dia kalah jadi bapernya. Ayah jomblo di dia tuh. Ayah jomblo di dia. Ada kata-kata hari ini buat para jomblo. Wahai para jomblo, tetaplah bersabar walau cintamu sering dordan. Tetaplah bersyukur walau cintamu kabur. Tetaplah ikhlas walau cintamu kandas. Jika engkau putus cinta, kemudian cintamu tidak kembali, janganlah berkecil hati, karena aku di sini siap menjadi pengganti. Tapi ulah ini. Aduh, ampun. Well again, ya well again. Well. Bu, lamun geus jatuh cinta mah, duh, masya Allah, ngedah karena sana ke. Kerbobogohan mah geningannya, masya Allah, lalaki jeung awewe kerduaan, dahar bareng duaan, nu jadi awewe sanajan lapar oge dahar remeh teh hiji-hiji, dahar sangu teh nyem. Osok gitu. Kerbobogohan. Karena aya rasa cinta. Bahkan lengan ukur eta ketika aya rasa cinta non rupa perkara nu dipika hayang kudu dipika cinta tong broning dipenta cacak dari penta ge di cumponan non rupa perkara kan ibu ge wasok baheula geuningan dipahuginya ku calon salaki di antaran martabahnya wasok aya nu kitu bari ditulisan di dinya I love you. Allah karya. Nah, mata kuy di kana tadi. Motivasi jalma anu ngalaksanakeun ibadah pakai level cinta, ieu level anu pangluhurna. Ketika geus cinta ka Allah jeung ka Rasulna, maka perintah anu mana anu dibikeun ku Allah, perintah anu mana anu dibikeun ku Kangjeng Nabi, larangan anu mana anu dilarang ku Allah, larangan anu mana anu dilarang ku Kangjeng Nabi, anu moal dilaksanakeun ku jalma nu geus cinta ka Allah jeung ka Rasulna, kabeh ge bakal dilaksanakeun subhanallah. Pertanyaan anak disimkuring, kumaha carana supaya urang boga rasa cinta ka Allah jeung ka Rasul? Maka ngan ukur dua jawabanana. Nu mana nu dua teh? Urang geredegeun hiji ilmu, dua amal. Hiji ilmu, dua amal. Kumaha cenah ilmu? Ilmu itu siapa cepat dia dapat. Sanajan ibu ayeuna geus cetuk kuis, sanajan umur geus kolot, bapak umur geus kolot, tapi taradaek diajar, taradaek ngaji, bakal eleh ku budak leutik nu tadi tampil di dieu tapi rajin ngaji. Tepuk tangan heula keur barudak urang sadaya. Ilmu. Lamun urang daek ngaji ge bakal menang ilmu. Sakurang-kurangna 3 pan ilmu nu wajib ku urang dipelajari. Nu mana? Hiji pan tauhid, 2 pan fikih, 3 pan tasawuf. Nu 3 ieu kudu sing bareng ulah dicokot salah sahijina. Maka kita bakal dipelajarinya ilmu tata cara mengenal Allah, makrifat ke Allah, ilmu tata cara bersyukur. Dan orang kadang-kadang rek syukuran wae gara riweuh. Kudu nungguan heula ditambahan nikmat ku Allah teh. Ari nikmat nu geus aya teh kasyukuran. Aya nu kitu di dieu. Mun urang rek syukuran ulah nungguan heula nikmat ditambahan ku pangeran. Dan gening dina bukti nama mang pirang-pirang nikmat geus digubrageun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mimiti lahir ka alam dunia nepikeun ka ayeuna. Ulah nungguan nikmat anyar lamun urang rek syukuran. Nungguan heula mobil anyar, nungguan heula imah,
nungguan heula motor, nungguan heula salaki, nungguan heula pamajikan. Aya nu kitu. Rek syukuran wae meni kudu nungguan heula ditambahan nikmat nu aya teu kasukuri. Matak saur ahli mesro di Bandung Kang Dul Sumbang. Lain kabagjaan nu ngadatangkeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngadatangkeun bagja. Betul gitu? Matak syukur we jeung ikhlas engke bakal menang bahagia. Nah, ieu teh. Oh, sorbannya boho tadi tuh. Sorban palit. Bo. Hiji ilmu. Sok ngaji terus di Masjid Jami sok aya pangosan. Sok aya pangosan. Simkuring usul mobil khusus ka majelis ulama, ka para ulama. Sakurang-kurangna 3 materi pan ilmu nu kedah diajarkeun. Hiji pan tauhid, pan fikih sareng pan tasawuf. Ditambah we hiji deui Al-Qur'an. Siap pakai alhamdulillah ilmu tuluy amal. Kumaha cenah amal teh laksanakeun. Hadirin ibu bapak sadayana, sedajan diteraskeun kayak kana muhasabah. Aya gelar heula sorban kanggo madrasah urang sadayana nu ieu kanggo kebutuhan mangrupi-rupi kebutuhanana. Urang niatan urang jihad saur Kangjeng Nabi, lamun teh mah anjeun teu jadi ahli ngawuruk maka anjeun jadi tukang ngaji. Lamun teu jadi tukang ngaji minimal anjeun jadi tukang anu ngadenge. Lamun teu jadi nu ngadenge minimal anjeun jadi tukang mika cinta. Tapi anjeun ulah jadi nomor kalima. Naon nomor kalima? Nomor kalima ceuk Nabi laleur hejo diibaratkeunana entrep ka mana wae pasti bakal digebahkeun. Laleur hejo mada geuleuh, entrep kana bolu digebahkeun, entrep kana sangu digebahkeun, entrep kana dahareun digebahkeun. Mudah-mudahan urang sing kalebet tina golongan anu opat anu tadi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mangga disiapkeun gelar sorbana, bade ku sorban, bade ku kardus. Mangga urang siapkeun infak terbaik. Ieu teh lain keur batur, hakikat mah ieu keur urang saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hei Nabi salam kasalira. Ibu-ibu ulah pura-pura beberemanya. Hei Rasul salam kasalira. Hei kakasih salam kasalira. Sholawat rahmat Allah moga kasalira. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul sadayana sareng salam alaika, ya Habib salam alaika, di Madinah kuburan salira anu jantan tujuan sadaya siang wengi teu aya lirena
maca sholawat ka salira ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sanaos teu acan kantos depan sareng salira nu janten junjunan abdi sono hoyong dapangan kasalira tiga caketan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu bapak sadayana nu dikaluarkeun nembe eta nu bakal manfaat anu bakal langkung manfaat laingan ukur jaga ayeuna ge insyaallah bakal dibales ku Allah Subhanahu wa taala sakurang-kurangna 10 kali lipat. Nu tadi mere 2000 wajar lamun ku Allah digantian 20.000 aya nu 2000 aya anu 1000 aya anu 500 menikah cida piraku rek meuli surga ku 500 peraknya. Hadirin ibu bapak sadaya, urang simpulkeun kasimpulanana candakeun kanggo urang sadayana pangaosan dina wengi ayeuna. Motivasi jalma dina ngalaksanakeun ibadah moal leupas tina 4 perkara. Nu mana nu 4 teh hiji kapasan, 2 kaputuh, 3 kakuduan, 4 kacinta. Mun urang cicing dina level kapaksa teruskeun engke bakal naik level kana kaku kana kabutuh, teruskeun engke bakal naik level kana kakuduan, teruskeun engke bakal naik level kana level cinta ka Allah jeung ka Rasulna ku jalan naon 2 ilmu jeung amal ngaji ku jalan ngaji ulah eureun ngaji boga budak urang pasantrenkeun ngarah engke jaga jadi pertolongan ke urang insya Allah. Cung nu gaduh putra alit kene Yuswa SD cung ayeuna nu gaduh cita-cita pada dipasantrenkeun acung sabbatakallahu fil qouli sabit yakin ku Allah bakal digampangkeun sagala rupina insya Allah. Hadirin ibu bapak sadayana setajan musim kuring ditutup kurang doa heula Allah Subhanahu wa taala kurang muhasabah salit sim kuring nyuhunkeun kahusuan nu nuju ngarokok urang parewan heula rokona anu nuju barang tuang urang eureun heula barang tuangna anu nuju malaweng urang husukeun heula. Bumi ayeuna sing yakin upami di hiji tempat aya pangaosan yakin eta para malaikat lungsur nepungan ka urang sadayana duka engke nepungan ka sahana tapi ulah aneh lamun teh mah Allah Subhanahu wa taala ngarahmat melalui malaikat-malaikatna ujug-ujug uih ti dieu teh nu gaduh hutang ku Allah dilunaskeun hutangna amin. Ujug-ujug uih ti dieu teh anu ngagaduhan
kasieun anak dilenglangkeun nu ngagaduhan kabingung na ku Allah dileungitkeun anu ngagaduhan masalah na ku Allah dileungitkeun ulah aneh berarti eta barokah tina ieu pangaosan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah, dina wengi ayeuna abdi sadayana madep ka anjeun anu janten nyepeng jabatan non wae jabatanan dina wengi ayeuna urang coplokkeun heula jabatanan sadayana. Anu janten perangkat desa urang coplokkeun heula jabatanan, anu janten kiai urang coplokkeun heula ka kiayeunana. Anu janten padamal urang coplokkeun heula status karyawan. Anu jadi petani orang coplokkeun heula status petanina, urang sadayana di hadapan Allah Subhanahu wa taala ayeuna sarua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala teu ningal kana rupa jeung bentuk aranjeun, tapi Allah ningal kana eusi hate anjeun. Maka dina wengi ayeuna urang padepkeun manah urang hirupkeun ainul basyirah, urang hirupkeun su'aul basyirah, urang hirupkeun buad urang sadayana, urang madep ka Allah. Ya Allah, saupamina hadir dina wengi-wengi ayeuna aya jalma-jalma anu ngarasa nyaah kanu jadi ibu jeung ramahna. Ibu jeung ramahna sok aya nu ngahina ku batur. Keun mudah-mudahan nu ngahinana sing saroleh ya Allah. Saupamina aya anu ngarendahkeun ka ibu sareng rama abdi, mudah-mudahan anu ngarendahkeunana sing disolehkeun ku anjeun ya Allah. Keun baku batur ditincak, keun ku batur dihina, nu jadi ibu nu jadi rama. Tapi abdi nu jadi putrana ya Allah, abdi bakal janten jalmi anu pangheulana ngamulyakeun kana jadi ibu ring rama. Di saat ku batur dilecehkeun, di saat ku batur dihina, di saat ku batur dihina nepikeun ka teu aya hargana, tapi abdi nu jadi anakna rek ngangkat derajat ka nu jadi ibu ramana. Wahai jalma-jalma anu masih kan esok wani doraka ka nu jadi ibu ramana, bayangkeun wajahna. Urang kilas balik ka tukang baheula urang keur leutik. Begat betapa nyaah nu jadi induk kanu jadi anak. Hayang dahar nepikeun ka diudak-udak ieu budak. Kudu jadi indung tepira supaya budak daekeun dahar. Tapi ketika urang geus tumbuh besar dewasa, tuluy kemudian urang jadi jalma anu aya. Urang loba dahareun nu ngapoe, tapi terkadang urang poho kanu jadi indung. Terkadang urang poho kanu jadi bapa. Nah anu jadi indung teh dahar atawa henteu. Nah jadi bapak teh dahar atau henteu. Urang nu jadi anak padahal ayeuna geus sagala loba. Urang sing inget kilas balik deui ka tukang bahwa nu jadi indung bakat ku naik nyaah ka nu jadi anak. Nepikeun ka anak gering salesma. Indung mah wani ngecrok ka nu jadi anak. Ngecrok lehona balas ku nyaah. Tapi di saat ayeuna urang geus tumbuh besar dewasa, urang boga indung, urang boga bapa anu ngalempreh dina kasur teu bisa kumaha. Bujeng-bujeng urang merhatikeun kana penyakitna. Sekalian rek dibawa ke puskesmas kalegah nitah ka jalma anu lain. Wahai jalma-jalma anu masih keneh can bisa berbuat baik kanu jadi indung kanu jadi bapa. Geura tobat wengi ayeuna. Lamun teh mah anjeun usaha nete semplek dincak sempurna, lain salah wirid, lain salah pananyaan, lain salah ajengan nu ngajajar doa. Tapi saupamina anjeun ayeuna aya nu ngarasa
nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain kaluhur kageda berukahan apa kudu berat usaha ngagugur bangkrut jeung bangkrut kapusing jeung kapeurih anu beunang lain wirid anu teu mati lain ikhtiar anu teu maksimal tapi gerang ngaca diri berarti ayah hati nu jadi indung hati nu jadi bapa anu terluka rek caritaan urang atau nabi kusikap urang nu jadi anak birrul walidaini ya Allah wengi ayeuna seumpama nanti antawis anu hadir aya jalma-jalma anu masih keneh wani menelantarkeun kanu jadi ibu ramana padahal secara ilmu fikih indung bapa wajib nganafakahan kanu jadi anak salila anak eta can balik oge salila anak eta masih kana miskin tapi ketika kondisi tos dibalik anak geus barareunghar anak geus bro di juru bro dipantong alayah di tengah imah tuluy nu jadi indung bapa miskin maka kewajiban dibalik kewajiban teh kanu jadi anak wajib nganapakahan ka ibu ramana anu parantos teu mampu usaha anu geus miskin orang tua anak ya Allah saupamina aya dina wengi ayeuna jalma-jalma anu terus-terusan baktina kanu jadi ibu jeung ramana angkat derajat dasing saluhur-luhurna ya Allah kabulkeun sadaya cita-citana ya Allah jadikeun anjeunna jalmi-jalmi anu dihargaan ku Gusti jalmi-jalmi anu meunang ridho Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin sing ingat mumpung ibu rama urang masih keneh aya suatu saat tuh ka isuk paketo aranjeunna bakal mararama bujeng-bujeng kitu ieu mah anu megah bakal ditinggalkeun ieu mah bakal digantian ku ukuran 2 ka hiji ku ukuran ngaranna gedong sigrong bakal ditinggalkeun bakal digantian ku taneuh kan ukur 2 ka hiji bahkan baju anu hargana mahal bakal ditinggalkeun digantian ku boe kasur bakal ditinggalkeun digantian ku amparan tina poe bayangkeun bantal bakal ditinggalkeun digantian ku puleudan tina taneuh dijajarkeun sapanjang awak kacamata bakal digantian ku kapas bahkan sabuk oge bakal digantian ku bebekan tina poe rup ku padung rap ku lemah diurugan ku taneuh beureum didinya urang geus teu bisa ku kumaha deui maka loba jalma-jalma anu hayang balik deui ka alam dunya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin Gusti balikeun deui abdi ka alam dunya abdi teu acan tiasa amal soleh teu acan tiasa gawe hade kanu jadi ibu kanu jadi rahmat lamun geus maot mah teu bisa geus maot mangan ukur geus maot mangan ukur nungguan hisaban di Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah dina wengi ayeuna saupamina aya anu nuju ngagaduhan hajat munajat anu sae naon rupa cita-cita nanti ieu jamaah mugi aku Gusti diijabah amin ya Allah ya rabbal alamin saupamina aya anu nuju teu damang secara syariat tos hese didamangkeunana dina wengi ayeuna abdi nyuhunkeun ka Gusti mugi aku Gusti didamangkeun diangkat penyawatna amin ya Allah ya rabbal alamin saupamina dina wengi ayeuna aya keneh ibu rama nu ngagaduhan putra anu rada bager anu rada bader nu masih keneh wani ngangkrang ngalawan kanu jadi ibu ramana sing yakin dina wengi ayeuna Allah maha sagala-galana kun fayakun lamun cek Allah kun fayakun terjadi maka terjadilah teu aya hal anu mustahil lamun ceuk Allah dina wengi ayeuna putra ibu ku syariatna putra bapak ku syariatna ieu pangaosan jadi soleh terus soleha eta berarti rahmaniyahna Allah ya Allah dina wengi ayeuna saupamina aya anu nuju ngagaduhan masalah naon bae masalah mugia dilenglangkeun farij alal muslimin mugia dilenglangkeun sagala rupa permasalahanana nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah.
Hadirin ibu bapak sadaya nurubena eta nu tiasa kusim kuring ditugikeun sim kuring nyeukeun diapunten sim kuring jalmi biasa kasampurnaan mungkul milik Allah Subhanahu wa taala. Pilih aya cariosan sim kuring anu ngabentur kana kalbu ibu-ibu oge ngabentar kana manah bapak-bapak mangpeng oge kana hate para saderek sadayana mugia jembar lautan hampura. Kersa ngapunten ka sim kuring. Alhamdulillahnya gitu oke saupamina aya kelepatan ti ibu sidareng ti bapak kasim kuring tangtos sim kuring oge carang bulan 14 jalan gede sasapuan tangtos bakal ngahapunten lamun dua nana geus hampura yakin wengi ayeuna rahmat Allah lungsur kanggo urang sadayana insya Allah. Allah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang